Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa min furudil kifayati lan iku tetep setengah saki pirang-pirang fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujaji utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujah wa halul muskilati fiti lan udar ing sakehe muskil ing dalam wa bi'ulumi syarilan kalawan pirang-pirang ilmu syara katafsirin kaya ilmu tafsir wa hadisin dan ilmu hadis wal furu' lan pirang-pirang ilmu pur bihaitsu yasluhu lil qadha kalawan sekira-kira patut ya mulpuru kadue ngahukuman wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari lan marentah kalawan kabecikan wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking anil munkari saking kang munkar. Minggu kamari hasilna 89 juta. Alhamdulillah ya rabbil. Terakhir orang minggu ieu minggu isuk urang barengan orang berubah nusok dibaca ku jeleman paroga silsilah di al-qadar nyambungkeun urang sebagai manusia toni anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca rusok dibaca ku Tuhan Syekh eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh baca Tuhan Syekh teu loba di jam 6 isuk ke dereng-dereng jam 6 isuk deui nah kitu doang jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS pacebuk waktu kikituan wanyawali pas bukan Masya Allah jadi ya full renggang-renggang ngadei kabladirna magahan ngaji diinstruksikeun ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae. Akhirna membuka majelis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid anu siap ndek ngurusan tadi. Geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa
Nomor kedua ialah ngaji batin thariqah. Tapi di zaman Tuhan Syekh lobaan anu ka thariqah. Sebab syariat mah sapera syariat mah ngaji lah atuh syariat. Ngaji sapina talat beres pakai pidato ku kitu thariqah. Pakai neangan jang sawap nasi, sesuap nasi. Oh. Digeser. Nah, wiridan-wiridanana aya tahapan-tahapanana. Urang mah dititah sakadar nyambungkeun murid. Dipimpin ku jelema nu kawasiata. Sakitu bae. Jadi urang supaya dipakai kadede kutuan Syekh. Belah dieuna belah dituda ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui ieulah urang siap-siap tasbih-tasbihna kencenah mawana ulah hiji. Ya, sa mobil jualan tasbih. Teu kudu ujak-ajakan nu sejen, ieu mah kepentingan batin urang. Geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan nu sejen ulah. Can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh. Can puguh nyaresepkeun ka Tuhan Syekh. Urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah. Jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae. Sebab ganjaran makan teu kadeuleu ku urang. Contoh jelema nu can yakin isuk nyetar motor deuk ngaji ka Cilongo Tiblaraja. Datang ke Cikupa aya babaturanana keunang tu ente ka mana ka Cilongo kaji cenah ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu deuk Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kadere 9. Namun ente daek nanterkeun mangke kuana atuh ai bangsa 10 juta mah aya lah insyaallah lah. Ji bener tah. Bener tah teh kos kitu tah. Jadi teh kumaha aya tuh kitabna. Kitab atuh cek dia teh gampang dititipkeun we nya di warung. Tepan hina aja saya teh kitab dititipkeun di warung. Kadanan ku dibawa heula ka imah teu ieu mah. Eta jelema boten gaduh keyakinan. Ge premen ge. Aduh, nah eta geus kitu tuh keyakinan. Ini boga keyakinan ente kawan ieu pun terasa. Ayo paminggu ieu janji minggu masalah cenah udah waktunya ka Singapura sukan. Oh, geus ente siap nganterkeun anak atuh hayu 10 juta meneh. Setan sia. Goblok sia ini ke sorga terus dia dihalang-halang. Ayo di mana tempatnya? Beres. Eta jelema hari itu mah kagelok bae teh ku dunia teh kagelok. Insyaallah. Yai kerada istiqomah dibere panggahan ngaji ku Gusti Allah. Nu mantak merenang didarengekeun ngan di jero hatena aya ka istiqomah. Kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 60 mah dipercayakeun ku Gusti Allah panggahan sia. Geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan-keyakinan. Ayo blek-blek aya nu ngajakan senyum jahe ya boleh-boleh saja sih
boleh saja, no problem. Atuh tawa ngamalkeun wamin. Fangkihu ma malaku. Masalah kawin dengan dalil sunnah Rasul. Mulai babagi kan, bari mah pikiran teh anu kamari malah jeung nu kolot mah teu mikiran maisha. Geus kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab. Kaditu bagan jak nu kolot kakak mah magang ngaji bae kaditu geus urusan dapur urusan gula. Pokona urusan masak sangu, masak cai segala rupa pokona kakak mah mayar bae. Yes. Tapi kalau mah boga dua mulai henteu nanaon geus bisa bangan lamun can bisa na pemikiran ajukan karesep aya rada beda tah eta ngagelok rasa itu kagelok kakarek dibere senyum kos kitu kudu dibayangkeun senyum sia senyum racun kudu dibayangkeun kitu ku urang aing mah disenyuman ku bidadari. Minggir sia. Gimana sih alamat? Eta gelok ya Allah. Hancur pondokna santri na teu kaurus barali majlis taklim di anu tah eta teu karasa tah hawa nafsu. Padahal birahina nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu teu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan geus mah tadi kudu tambah deui kudu tadi tah gangguan Masya Allah. Nah, hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang lurus menuju lawang sorga. Eueuh nu ngahalang. Tah eta para aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu. Aya nu dibere ka nyahoan, aya nu dibere ku Allah teu ka nyahoan. Tama urusannya jeung Allah. Urang mah resep ka karomah na bae. Ibadah mah resep. Mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah. Mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi ya Allah. Mun Tuhan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan ya Karim. Urang kataji takos kituna. Tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 peting teu batal wudu bobo. 40 peting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali. Urang kudu bakot kituna ya Karim paramat sih. Berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk. Meureun dahar kumaha eta nginum pan eta kadorong anjing kok 40 peting teu sare teu batal wudu kumaha. Lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa. Maksudna masih biasa teh atuh loba tah kos kitu. Wudu isya dibawa ka subuh loba tah mah asal isana bae jam 4. Loba tah maka dibawa ka 2 segala tah mah. Aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha. Loba itu. Tapi urang lamun nyaritakeun 40 poe teh batal wudu ya Karim. Geus ese urang nyaritakeun. Ese. Kok bisa kos gitu? Wah, atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah. Kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat sakur'an moal kaharep.
atuh mal kaharti eta bejalain alam di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kapan di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta atuh lain deui watak atuh mal kaharti mun make alam ieu Tuhan saya 40 penting teu batal wudu kumaha atuh di pikiran eta botak sariawan mal beres kecuali wudu bisa di waktu subuh kecil tambah letik waktu itu aduh ya Allah nah itulah para aulia Allah anu perasaanana dibere berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingseuh ka urusan dunia hiji bae nama Allah seakan-akan sorga teh geus kadeuleuh tinggal galengka mah geus pae teh hayang nama pae teh sebab sorga geus kadeuleuh tinggal caklat tinggal ngalengka urang mah kuari di titape ngaji pendi dae mah hola sakieu geus kolot keheula keneh sebab naon mang ngasuka sorgana mang nyana kan hayang doang balah rada yakinan kan itu atak mumpah eta lah keyakinan Masya Allah waliullah matu lamun ditanya di jero kubur tiapan sering kurang dongeng man rabbuka nyana ngaulang mereka muntah tuh nyatanya segala jangan tengok tugas man rabbuka ya kari adik kan eta waraja sawali mah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi Kanjeng Nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya kudu ditanya-tanya bedakeun ka Kanjeng Nabi ya kan lapor malaikat ngageter kudu jadi kos kieu teh eta wali teh bisa kos kitu tah laporkeun ka Kanjeng Nabi oh jeung Kanjeng Nabi teh mah hadis kursi laporan ka Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil baca ngadalil dah ana inda zonni abdi bi cenah kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak kudu ditanya-tanya kenapa kitu cek eta boga keyakinanna zonna para sia teh men tanya-tanya bae cek ayo samankeun eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih batu eta Imam Sibaweh mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh sira berani takoni aku weh deki ahli nahu ki weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene man kalima apa itu cek malaikat juga paling mah mondok cek eta makanya mondok digetak coba-coba di pendekon itu man rabbuka cek aja pendek man kalima genjlengeun aing sia mah sok sia cek malaikat emang teu jaho itulah sok sawaja usah saturut-turutna jelema anu percaya kata Abdul Qadir teh man rabbuka Abdul Qadir wa man nabiyuka Abdul Qadir wa ma dinuka Abdul Qadir yang malaikat Abdul Qadir kabeh cek cenah laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya disiksa aja Abdul Qadir teh wali aya teh disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula amankan ka Gusti Allah oh coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun wa man nabiyuka Abdul Qadir nah angkat
3 kali awas ya ngagengreng saya tapi tanya lah aman nabi ukama di nuka Abdul Qadir mana sih tetanggaku lah cara tukang lauk nah kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur Masya Allah kan atulah mencacak-cacak ke Tuhan Abdul Qadir geus aman atau kumaha kakang gidami urang mana bukan Muhammad wa mandabika Muhammad wa madiduka Muhammad atuh geus ngomong kos gitu geus bae Muhammad Abdul Qadir tak beker cerita ke wali baik kos gitu atau kita mau ditanya man rabbuka kayaknya mah man rabbuka sebenarnya jadi siapa channel hai kerja sholawat coba lu kenceng poho wali mah tenang sebab naon boga keyakinan dek jawab kumaha boga keyakinan mes boga keyakinan udah jalain deui ya teh nu madaknya bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina keyakinan jadi atuh urang lamun boga keyakinan mah polisi mana SIM ini Pak boga keyakinan kan ini mah KTP Pak cek polisi salah Pak salah bawa saya ternyata KTP iya mohon maaf ya Pak ya jadi saya ini salah bawa dikira saya ini KTP ini sih saya mau balik lagi atuh kan masa jauh terus bagaimana udah nanti urusannya tenang aja Bapak siapa nama malah ditanya Bapak siapa nama iya ke polisi kos gitu eta saya catat nama Bapak wah cek polisi ya mah bahaya nggak tahu saya polisi kaget lah mau dikitu kan nggak tahu saya oh iya langsung siapa polisi itu bukan keyakinan eta kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon siapa bapak gua tangkap lo teu boga keyakinan lamun boga keyakinan moal jeung polisi dia polisi ge jelema nyana tukang getak-getak deui itu apa gos deui ku urang ciut cenah ge sarua geus berangkat maka ditu emang saya itu Kapolda ya Kapolda di mana beuteung doang dayut cenah mah tuh katipu polisi ge nah boga keyakinan mah beda urang lamun ti jauh kene ku polisi kadeulekan ku polisi dulu polisi wah ini makanan gua cek Badan polisi mah tenang wes kurang dulu nah eta konsepna kos gitu jadi lamun urang hajut tetep ngegeter ulah yang buta gitu kadeuleuna tenang trit Assalamualaikum ila hadratin nabi sila langsung polisi ke dia Al-Fatihah ya Allah ya Rabb dah ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah eta mah pamere Allah ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ilmiah ilmu jadi keyakinan anu bener ulah ilmu anu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener nah ieu mah urang ngaji heula entek syariat heula sing bener teh Allah geus sing dibere keyakinan di luar syariat urang syariat heula diheulakeun setelah syariat karena thariqah dek nimbulkeun hakikat ya yakin jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi gitu salah nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bersyariat diberelah hakikat ku Gusti Allah hanya orang-orang tertentu dibere urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah dia urang sadar
teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin, para aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna. Hayang we urang dicatet ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat urang dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah teh dititaneangan murid-murid ku Kangjeng Nabi para sholihin teh dititaneangan murid-murid jaga di akhirat nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna insyaallah isukan minggu isuk setelah minggu haul minggu berikutna urang melibur sakumaha biasa tah jadi minggu isuk urang insyaallah haul kemudian minggu berikutna libur saminggu cenah dek mana ke ulah tuh jatahnya ulah nanyakeun dek naon tuh dek milu ka mana tuh bos lu baru ga duit bae tuh ya suk sakumaha biasa urang melibatkan diri wirid zikirna kadar jang sakadar nyatet sebagai murid. Kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binang ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewanna loba tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai di gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mah can aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa lembur dikumpul nah eta teh aya maknaan bahasna tentang cai sebab cai eta adalah lambang kejernihan haju urang mah urang percaya karena kaomat jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi aya haji jelema muriang geus dicager-cager kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi Kanjeng Nabi bae kesempatan awewe yang datang deui minta dilayat Kanjeng kesempatan deui hanya dibaca Fatihah bae dibacai bae kita diinumkeun cager kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa. Entak lu datang ka ayeuna perang Fatihah jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bawah. Kos gitulah seputar tentang karomah tentang mukjizat. Kok bisa nempel dina cai sih? Sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah tina taneuh tina nar tina hawa tina ma di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai ketika ditiupkeun kana cai nempel mantap pernah aya mantap cai kaji pendek jelema nyeribet teh mantap cai kana dibacaan sudah ditanya kumaha eta cak aja pede teh beungeun bangga atuh kumaha eta nyeribeutkeun teh alhamdulillah geus dikubur jadi eta
Berarti kan eta angina ngandung racun. Atuh kos gitulah, masya Allah. Iya sekali deui atuh biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba kakang jeung ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah nu urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah nu idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksana secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksana eta fardu kifayah. Lamun datang ke nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teu sampurna duraka kabeh. Di lembur aya nu maot kemudian nu mandian raka kabeh sadesa sakecamatan duraka kabeh. Ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama. Aya anu sadesa, aya anu sakecamatan, aya anu sakodi teh sahakim. Kehakimanana di mana tah sakahakiman. Di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten. Berarti sakabupaten duraka kabeh. Wawehan kamangis urang. Atawa di pandian nama ngan eueuh nu nyalakeun saurang-urang acan doraka beres kabeh siksa itu insyaallah disiksa aya bae saurang nu mandian nu nyalakeun saurang cukup ja bisaeun mandianana bisaeun nyalakeunana gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalateun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang. Tapi lamun hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh. Nah, ieu perang ge sarua. Perang ge fardu kifayah. Andai kata saurang-urang acan nu perang dosa kabeh sanagara bisa. Tergantung peperanganana sekupna mana. Tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun. Betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saeje. Bayangkeun ku nah, ieu ku urang ku ari deuk dibahas heula ieu tentang fardu kifayah. Mana bae fardu kifayah teh? Dek ditataan coba datang ke mana nu ngaran fardu kifayah anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae ieu mah teu beunang tinggalin ngan ieu mah abeh nyaho minggu isuk haol eureun mingguna diprek nah minggu berikut karak dilanjut cenah lamun teu milu teu nyaho rugi. Di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al-qiyamu bi iqamatil hujaj netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20
kudunya ho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudunya ho dalil sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudunya ho dalil kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudunya ho tarif-tarifna masyaallah karim sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20 eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah hiji wujud nomor kedua sifat salabiyah idam maqam mukhalaf lil hadits yang mubtada wahdaniyat 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani sakabla dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah nah ieu kudunya ho dengan dalil-dalil eta fardu kifayah salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh tarolah meureunanan ku ari malah sadesa ka sadesa lamun eueuh nu ngaji hiji-hiji acan eueuh nu masantren saurang-urang acan higa sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna ditu naon wujud wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh ulah dikira eta masyaallah karim kos kubacana kiai kusuban ki atuh padu kudu ngaji mantek heula ngadalilan teh ya dalil nakli Quran hadis aya dalil aqli ilmu filsafat nah ilmu mantek ajaluhal burhanu maul fahmi tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil panghebatna ke dalil mana burhan nah ieu kudu disusun ku ahlina kudu make muqaddamah sugro kudu make muqaddamah kubro engke kudu aya hadu asad engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliah apa qadiah syartiyah lamun teh nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangheulana lurah anu digentreng ku Gusti Allah ih coba ku balik eueuh jauh saurang-urang acan doraka kabehan fardu kifayah teliti lamun jadi lurah deuleu aya nu masantren lamun eueuh nu masantren panggil saurang hei dulur saha nu masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami geus ku kami bakalna dibiayaan jangan gugurkeun dosa-dosa sadesa kami lantaran nu masantren teu ngarajin mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami doraka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami jakal geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya saku kami disumbang ku kabehan pusat desa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa dren ngagugurkeun dosa kami oh kita baca nunduk masantren boleh oke ieu mah boro-boro disumbang dibere jang ngagugurkeun dosa deuk masantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba padahal mah eta jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa si Arifin di kamana si Arifin mondok dadaya kanan teh budak mondoknya nyaho dekat ditu na geja ijazah pan mondokna ajunya da jajan puguh jadi jelema mondok udah daya kanan alam wari geus alam modern geus kuduna ge alam nage geus alam pacebuk masyaallah eta si budak masih kena daek masantren belu jai mah diarongongkeun padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosana mah nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok aju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka teu doana bae boga rokok sia pieun gitu gobloganana lain dibere entan dipenta pak
ye tolong udah ge 1 juta aing alhamdulillah aya sia masantren jadi aing teu doraka ieu mah mentar rokok Pak aya kena rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 BG jeung aing tah kagoblogan jeung eta dai al-qiyam bi iqamatil hujjat ngadekeun dalil-dalil supaya manteng Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil nah ieu kudu didalil tak ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek tak eta teh ngaji na ilmu mantek jang ngadalilan fardu kifayah teu bisa doraka sadesa kabeh didalilan ku ilmu mantek atu al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yeun tiju al-alam hadisun toh alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min pan ai santri mah oh bener coba nu teu ngaji naon sih eta naon sih eta ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah ari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teu bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh anu kitu ngaran anyar setiap nu robah anyar kuari nantung engke diuk eta anyar kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar kamari ieu mah parawan ku sebab kusia ditumpakan jadi bolong eta anyar atuh pan lain deui ngaranna kamari mah paraone kuari mah atuh pan jande eta kan anyar kok kitu ngaranna tah eta teh dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil haditsah urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar engke ku dituna kudu ngaji makulat innal makulati ladaihim tusarrufil aswahi a'radun wa jawharu berarti kan kudu ngaji ilmu makulat tapi nya geus kitu doraka kabeh nu mantek sia kudu nyumbang ke ka aing sebenarnya mah tuh hayang disumbang bae tuh aya nu endek aya nu di cenah kos kitu atuh sia mah terpelit bae eta mah can orang mere ka aing sia mah tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa Masya Allah karim tuh geus atuh kuari madalil hudusil alam mulazamatul lil aradil hadisah geus wa mulazimul hadis hadisun emang ai arad eta teh anyar dalilna naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu ngaranna anyar geus kitu geus atuh al-alam hadis wa kullu hadis la budallahu min muhdis dalilan deui ku mantek liannahu law lam yakun lahu muhditsun bal hadatsa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahu muhditsun dikana lantaran dikira-kirakeun lamun eueun ieu dia alam bal hadatsa bi nafsihi berarti
ieu teh jadi sorangan kos petet. Jadi sorangan ieu mah cenah nu nyieun cara paham-paham Darwin. Eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera. Nah, aya anu sabegeun jeung kera eta, atuh lain deui eta mah. Nah, batur meureun ka ditu. Nah, ieu alam ge cenah alam. Jajadian tidak tetesan cai. Ai caina menang di mana? Disusul-susul terus, panjanglah dongengna teh dina tafsir. Geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun, lazima yakuna ahadul amrain al mutasawiyan musawiyan musawi. Atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkaraan akur bakal ngakuran ka sahibna kanu hiji deuna ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh mual nu kos kitu teh cek kalimat teh teu kaharti ku geus atuh ku ari mah dina bahasa al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al alam hadis berarti di dieu nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anjeun nu nyieuna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasifatan ku wujud dalilna adalah aya dadamelanana tah eta ngaji di lembur makan sakitu wajib Allah kasifatan ku wujud hartina aya dalilna wujudna Allah lantaran aya hulu sia beres sakitu teh pan ka hulu-hulu aing atuh hulu sia hanya ulah hulu aing atuh aya hulu sia mah aya deui naon wajib Allah kasifatan ku wujud hartina aya dalil ayana Allah aya tai kotok beres pan sia jore amat dalil atuh teh kotok ge anyar sus geus bae bisa ka seluruh alam bisa pakai dalil masyaallah naon bae itu dalil karena ayana Allah ilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki ruslan nah maka wa min furudil kifayah al qiyamu bi iqamatil hujaj dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu teu nyararaho ngan mun eueuh hiji jata nu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan mantak ayana nu masantren alhamdulillahirabbil alamin mang anu si anu masantren beuh ngagugurkeun dosa aing ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah jadi musuhan teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya cacak-cacak eueuh nu masantren sadesa kudu gaji kitu ilmu mantek jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek dua mantek mah ngan sakadarnya nganyahokeun ma'rifat tarif nomor kedua nganyahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek samsiah misalnya sakadar nganyahokeun dua hiji tarif geus nganyahokeun tarif mah kudu nganyahokeun kuliatul khamas geus nganyahokeun kuliatul khamas di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis saban kos gitu tuh naon jinsun mah kulun ala katsir mukhtalifin bil haqi fi jamma huwa eta ngaran jenis pan puyeng tang kos gitu tah eta puyeng jinsun dan selanjutnya ini sebenarnya lamun nganyahokeun tarif kudu nyaho kuliatul khamas lah amma huwal insan al insan hayawanun natik eta ngaranna tarif naon ta insan naon hayawan naon natik eta pagawean anu mantek tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan aya besa urang hendak tanya santrina ceng sia masantren geus sabaraha tahun masantren aya genep tahun 7 tahun geus ngaji ilmu mantek ceng ari Palu mah aya sih ngan mun can ragaji ceng wah ieu santri belum di santri ieu santri cek heula ku aing gugur henteu ye sebab sia masantren
Saya ngaji datang kana coba amil. Geus amil mah. Jurumnya geus. Sorop geus datang ka sarap-sarap aing. Geus aing. Haji Alfiah geus. Mantek sia geus ngaji. Mantek encan. Oh can gugur aing. Sia masantren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan al-qiyam bi iqamatil hujaj. Cek. Masantren sia bener ngaji mantek sia. Tah paling dibere tadi tajang beli kitab nata 1 juta. Nya tajang siana teh 1 juta ke lamun teu boga di BPJDK. BPJDK hayang naon BPJDK sebab aing ieu can gugur dosa nya. Tah geus ulah minta ka Abah, ulah minta ka Mang geus ka aing bae pokona. Geus aing mah. Ai Bapak menang duit teu mana? Geus aing mah menang nung tina pakom aing mah ulah selesai. Sial jasa. Aya barahanang pakom. Atuh teh mah hees bae ngajina. Beres. Aduh Gusti Allah nah lain nyawa pakong nang sia. Dia sia bos napa. Eta lah dalil lu geus kitu ngaranna. Wujud dua kidam artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheulana mimitina. Nah dalilan kurang make mantek. Laulam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun idlau kana hadisan abtaqara ila mudisin lakin ibtaqarahu ila mudisin muhalun idlau ibtaqara ila mudisin la lazim daura wa tasazu wa huwa muhalani tak kudu nyaho ka kitu dah ngaji lamun can nyaho ka kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan. Nu mantak jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji, teu kudu naon geus gugur dosa. Mantak cilokar haji deukeut ka kiai mah. Nu penting gugur dosa bae geus. Atuh kiai nu ngabakplang bae geus nya mah. Atuh ka mana nya ka mana nu penting bae mah gugur dosa bae beres. Wajib Allah kasipatan ku kidam artina kidam teh tiheulana Allah wa mimitina geus lam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atun niscaya Allah teh anyar. Nah lakin kaunu hadisan mualun tetapi ayana anyar ayana Allah anyar teh teu kaharti ku akal it lau kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun lakin iftiqar ila mudisin muhalun yes dari taqara ila mudisin la lazim daur ila tasatun lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun niscaya bakal daur atawa tasalsul rumah muhalani cek kalimantek daur jeung tasalsul teh teu kaarti ku akal boro-boro daur dina dalil nikah we nikah ya Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa begitu diniatan kawin ditanya wit kakak kuari dek siap ngalamar iya iwit abah di mana oh abah makan pepegatan jeung mah iwit mah kuari kan milu jeung emah di Cikupa abah mah ayana di Jogja nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los bere alamatnya langsung ke Jogja. Waalaikumsalam. Sopo iki? Jenengan iki kula Zaid sing pundi ta ning pasar Kemis. Ono apa? Pak. Abdi di pasar Kemis. Iku Sunda nggih. Bade minang anak bapak Cikupa anu namina Sarwiti. Oh nggih. Iku anak iku leres iku. Abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus minta disaksikan. Alhamdulillah ridho insyaallah cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ke Jogja bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur bisa kalian ke Jawa Timur gitu teh alamatna ye
berangkat ke Jawa Timur. Datang ke Jawa Timur ke Pangi. Wah, tuh luar biasa bungaheunana Bapak kolot tadi. Sakalian ka dieu ceng. Abah ngeunaheun ieu kan boga uyutnyana. Uyutna aya di NTB ceng. Sakijain aing mah di jalan. Aing bae di jalan tak ke NTB di ongkosan teu. Aduh, tapi mau tidak mau lah berangkat jana ke NTB atuh bungaheun luar biasa di NTB. Masyaallah cek geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu ngan ieu boga bawa ulah teu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu dicikupak nikah lantaran tadina dipisah ku bapana aya kadeudeuh jadi nyana hayang di bejaan ayana di Singapura. Nyana geus kieu bae Kijaet teh. Jadi ulah ya sih. Tah eta do kos kitu boro-boro dalil cacak-cacak deuk nikah ge berantai kos kitu teh puyeng. Puyeng. Atawa nu hiji tawakuf ka nu hiji tawakuf ka nu hiji deui. Andai kata Zaid menangin Umar, ternyata Umar ge menangin Zaid. Aisyah dijieun ku Koki Umar, tanya Umar, Aisyah nangin Zaid. Dua pangeran Zaid jeung Umar. Zaid ngaku nyieun Umar, Umar ngaku nyieun Zaid. Ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu. Urang nagih hutang pe nagih hutang. Daging kaki Zaid nagih kaki Umar coba dikibakar. Bahkan lagi kaki bakar je mandingan tadi tuh kaki Umar yang aing datang dari kaki Umar geus kaki bakar kayak itu dibakar ka Umar kaki bakar cacak nagih hutang bae urang di bulan baling gitu puyeng atuh komo pangeran je lamun dikira-kirakeun pangeran teh teu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teh hadis qodim mun teu qodim hadis. Nah, lamun teu qadim berarti hadis. Idlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh labda qara'i lamun disin butuhkan nu nganyarkeun deui. Berarti pangeran teh anyar Allah teh. Lamun anyar kan butuh kan nu nganyarkeun deui. Berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu. Atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui. Butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu ta pangeran bisa perang ta pangeran jeung pangeran nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak kaliman tek daur jeung tasalsul geus lamun dikira-kirakeun Allah teh teu qadim atulah kana hadisan lakin kuna hadisan muhal illau kana hadisan taqara ila muris lakin itiqaruhu ila murisin muhalun illa itaqara ila murisin lazim dawil tasalsul huma muhalani na eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah lamun aya sakurang nu bisa sadesa gugur kabeh dosaku eta jelema ku santri lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat sing hade nu mentak ieu mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masyaallah teluh ingking nang di mana teh teluna Jampang Surade. Ya Allah, ya Rabbi. Itu teh beres ya. Puguhnya nage digugurkeun dosana ku eta. Wis gunana lu kiai atuh lah sakalian lain kan surga kabehan. Geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan. Belu ja aing mah. Eta kan pas sekarang itu teh nyadar jana. Masyaallah. Dah, tenggetkeun kakarak hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti aya saurang sadesa utusan desa eta memulai santri asal santrina taliti lah. Si budak bener teh sih ngajina. Barang di dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo sholat jadi sorangan baik ditanya masih lo telok berjamaah wali mah telok berjamaah capek tangga saya udah wali mual sana ya. Ternyata orang ngajin tentang carga gugur kena tuh ieu mah bisa
ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah. Na eta teh wajib kifayah. Aya gugur sadesa. Dosa kabeh. Masyaallah. Tinggal guari mah urang laliti bae di desa aya nu masanter ketiga nitah nu daek pindah urang. Pindah aing neangan di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa. Nyadar mun aya santri alhamdulillah aing gugur. Mun eueuh geus sadesa taliti nitah sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing. Ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri. Iya pindah kan aya nu bisa. Pindah ulah ka pondok pindahna dagang karung ka pondok bat. Naonan lain ngabisaan ngebuan. Nah, mas santri iya deh ya. Kedua wahalul muskilah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah
ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu la ilaha kahiji Nabi Adam kadua